masalah jasa sugan aya banjir berang taya kunaon tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran kurang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting ret jam 2 jam 3 jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 kan henteu kunaon buah banjiran aju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka pondok ka ditu ayo kata rendem pondok terendem ayah malaikatan Masya Allah tah kuari mah urang nyaho guys nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu